Alhamdulillah aing geuningan geus nepi ka dieu deui yeuh. Tapi di mana ieu teh ya? Aduh, paran poe mane ngoreret kieu. Si Bedul harita tangah ka luhur. Bari koloyong si Bedul nyamperkeun tangkal kai anu ngaroyom. Kana sisi jalan kana jajalan. Gek si Bedul diuk dina jukut dina hanapeun tangkal. Ret kana buntelan. Katingali dina buntelan teh asa beuki bengkak paingan ceuk si Bedul teh karasana asa sampeg. Ai. Naon ieu dina buntelan cenah? Make jeung asa hameg kieu buntelan teh naon atuh sieuna ieu teh nya? Cek si Bedul bari ragamang leungeuna nyokot buntelan anu karasa asa hampeg ti tadi teh. Barang dibuka si Bedul harita nyerengeh. Nya saha anu ditamawat timal kieu eta manikot seungit kieu deh timal teh aduh beuteung aing rada lapar yeuh. Aduh. Ya make jeung aya pais sagala. Waduh. Mimiti pais belut, pais burayak aya yeuh. Aduh. Urang kampung sing gara ada rezeki na yeuh di dahar yeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Si Bedul harita sila ngan deker we harita timal nu sakade bitis di dahar. Teu beak kabeh timal teh. Kulantaran semeg meureunnan nyagel badeungeunna. Si buntal si Bedul nyimpen deui timal, ditimelkeun deui saperti tadi, asupkeun deui kana buntelan. Mangkaning ditempo-tempo ku si Bedul teh timal teh lain kur hiji aya 2 na atawa 3 na meureunnan. Ngan sawareh marada leutik. Alat timal subang nu sakade pigelang leungeun. Si Bedul sanggeus dahar ngalempreh. Saterusna pepeureman lantaran angin anu nebak kana dadana manikot asa geunahna keranan. Barang keur kitu katingali aya jalma anu ngaliwat tiluan. Eta jalma anu ngaliwat teh leumpangna lalaunan bari rurat treret jeung babaturanana. Teuing saha atuh eta jalma anu make baju sing sarua hideung. Pok salah saurangna ngomong. Cigana ieu meunang rezeki urang euy. Ieu jalma teh nu kacapean. Tapi lamun kacapean ieu mah siga-siga jalma gelo meureun. Siapa jalma gelo eta mah? Geus liwat. Jalma gelo eta mah. Tapi lamun jalma gelo eta kunaon mawa buntelannya. Buat teuing beureunan jalma gelo ge buntelan mah naon we atuh. Taek maneh dibere babajuan atau keresek naon sagala rupa. Rupa-rupa teuing atuh. Ceuk eta jalma harita. Nu saterusna jalma nu tiluan teh anu jigana mah eta jalma teh mangrupakeun jalma teu hideng alias rampog. Ning lantaran ningali si Bedul anu bajuna lusuh jeung katingali nage lain jalma waras. Bajuna anu rangsak ka ditu ka dieu, sare nyangkereh bari semu calawak. Nu antukna sebeleun bari langsung ngaliwat. Teu sirikna noker harita kana suku si Bedul anu memang keur ngajulur ka handap. Jalma nu tiluan harita ngingking ninggalkeun si Bedul anu keur hees. Disangkana memang si Bedul teh lain jalma hideng sabab katingali ti deuketan boh ti kajauhan. Memang kaayaan si Bedul anu pake pajuan ante anu pake baju compang-camping kawas kitu. Saha atuh anu nyangka yen si Bedul teh jalma hideng kalakuanana boh dina nanaonna. Ngan kulantaran pakaian anu ditilai detangtuna jalma teh sakabeh oge moal nyangka yen eta jalma hideng. Si Bedul anu sabenerna mah manehna peureum hayam lantaran tisaprak jalma eta kita tadi datang kadengi ku si Bedul anu ngabogaan aji sabda pangrungu. Tong boro-boro ning jalma nu leumpang sanajan cak-cak lagrag rada jauh ku si Bedul bisa kadengi. Ngan si Bedul teu hojah ngan dina hatena harita ngomong bari nyengir. Jalma teu hideng dasar aing molor kawas kieu disangka nu gelo. Aduh, rupa-rupanya jalma keur mah jalma teu hideng manehna teh dieu nyaho aing oge. Ceuk si Bedul harita bari koniang hudang lalaunan. Ret kaluhur langit manehna ningali panon poe nu geus disaluhureunana. Alhamdulillah ya aing sare sajongjongan bisa kerejep ya. Lumayan kesang tuus. Tapi aing kudu neangan cai ya rek salat asar ieu lohor ya. Ceuk si Bedul bari kuniang hudang kakeprik kana bajuna. Nu saterusna
nyokot buntalan ngingkig ini ninggalkeun eta tangkal anu urut sare cikene. Si Bedul lempang neangan tempat anu memang aya caian. Barang kadenge ku si Bedul aya cai anu iricik, anu tetela geuningan eta teh mangrupakeun curug dina solokan anu leutik. Si Bedul turun kana eta lebak, nu saterusna si Bedul si beungeut tur wudu sakumaha biasana manehna rek ngalakukeun salat duhur. Sanggeus wudu si Bedul harita naik kana daratan deui. Muka buntelan nu saterusna ngamparkeun kain anu biasa sok dibawa ku manehanana piparagieun manehna salat. Lantaran baju sing 10 saroeh jeung dekil oge eta baju teh mangrupakeun baju bersih. Si Bedul teu kudu ganti kajaba di pilmuran. Piraku aya di pilmuran mah salat make baju anu rangsak. Kitu cek si Bedul. Sanggeus beres si Bedul ngadoa salat ngadoa, nu saterusna si Bedul ngingkig ninggalkeun eta tempat bari mawa buntelan anu di punak. Si Bedul ngingkig lempangna bari ngaheot ngadelingding bangun taya karingrang, taya kabingung, taya kasusah. Si Bedul heheotan sabarat jalan. Heot si Bedul sanajan heotna anu laun karasana kumanehanana. Tapi akibatna heot si Bedul nepi kemana-mana. Lantaran si Bedul ngaheot make aji kasakten anu hebat. Bisa pake ngirut cek paribasana. Jauh bisa kairut nu anggang bisa datang. Si Bedul anu ngagunakeun aji kasakten. Heotna kadenge ku hiji wanoja anu memang keur aya di hiji walungan anu kacida gedena. Katingali aya sabaraha urang wanoja diitung-itung teh eta wanoja teh aya kana opatanana. Eta wanoja beungeutna ku aneh aya sarua bukna ngarumai panjang. Eta wanoja teh ting raringeuh barang ngadenge sora anu ngaheot anu kacida nong toreng nakeranan tapi kadang-kadang leungit kabawa ku angin. Salah sahiji wanoja anu geulis rancunit buk panjang ngarumai semet bujur haritan cengkat talaunan nangtung dina batu barejeng kaayaan samping anu basih. Awak anu sampulur koneng umyang nakeranan mantak kabita anu nenyo komo deui bangsa anu hidung belang. Sateuing anu heheotan teh adi kecil pisan asupna kana hate aing. Di mana manusana? Cek eta wanoja sedengkeun wanoja nu tiluanan deui nyampeurkeun lalaunan nararantung kabeh dina batu bari ting calileung ngadengan nu heheotan anu beuki lila beuki deukeut wae ka dirina. Katingali paroman wanoja anu memang panggeulisna di antara nu sawarehna. Jeung katingali teh panggorana di antara nu lainna. Pok salah sahiji wanoja anu katingali geus rada kolot. Tapi memang teu surut tina kageulisan mah. Ngomong kanu jadi adina nyureunnan da nyebutna oge ayi. Yai. Nah, aya manusia ti mana atuh eta teh? Heotna nepi kakeun mantak nyirut kena jantung. Mantak ngagaet kana hate. Angin anu ngadalingding mawa heot jalma anu bakal sumping jiga nama. Oh henteu teh. Tapi duka ti mana? Duka saha jalmina? Pasti ieu hiji jalma anu ngabogaan ilmu kasakti anu hade teh. Nya Yai. Geus urang hanyat sakabehanana. Cek eta awewe nu pangkolotna ngajak ka sararea pikeun hanyat, pikeun nganggeuskeun mararani na manehanana.
sedangkan aya awewe nu hiji bangun teu narima diajak balik kuno jadi lanceukna teuing balik ka manana. Teteh beli pada teteh beli pulang mangga we ti payun. Yayi ulah kitu geulis urang ke dieu teh barang teh sadayana sareng manya ayeuna bulang urang kudu papisah moal hayu urang bareng. Wanoja anu panggelisna keukeuh mung atuh nu tiluan harita ting rareret mararangut sageus kitu memang eta nu tinduan ararinit ningalkeun awewe anu panggelisna anu ngadon diuk dina batu bari moyan. Eta wanoja panggelisna teuing saha sasakapeung moyana siga anu karasa panas tur nyengir perih tapi bakat tingku pada saran ka eta jajaka nu heheotan maksakeun sanajan awakna nu karasa perih. Teuing kunaon setiap aya panon poe anu memang nyorot kana awakna ngan untung dina eta walungan teh kasebutna liuh ku tatangkalan teu kasorot ku panon poe. Sanajan kitu eta awewe tetep sumengir bari sakapeung-sakapeung ngalalep asup kana jero cai. Sanggeus rada aman awakna muncul di keluar terus nagog dina batu atawa diuk dina batu kitu jeung kitu teuing meunang sababaraha waktu lilana. Panonna anu seukeut harita waspada setiap aya nu pakeletek langsung ngareret. Beuheungna nepi ka geus culang cileung ka ditu ka dieu ngawaskeun ka satiap angin anu ngoyagkeun kana tatangkalan. Wanoja jika anu keur nungguan datangna eta jalma. Aing penasaran di mana ayana eta jalma nu cikeun ngahiot ka kadenge ku aing. Saha jeung urang mana kawas kumaha? Cek eta wanoja bari nangtung deui tapi kitu nanti teu lila sabab panon poe nu katingali moncorong lamun nangtung. Kajeleng deui kana walungan karelep eta wanoja karelep nu katingali teh keur beuheungna we hungkul jeung sirahna ka luhur. Sedengkeun awakna mah jiga anu teu mampu nahan panas, nahan hawa beurang dina waktu harita. Sedengkeun jalma anu memang keur diarep-arepna nu kadenge tadi ngaheotna. Kadenge gegerenengan make tenaga batin jika anu dihajakeun. Kurat angin janti haleuang asih urang dina daling ding halimun jadi panuyut. Ya, sahating eta jalma aing teu sabar hayang ningalina. Cek eta wanoja barang ngadenge sora anu nyanyi anu karasa asup kana ceuli manehanana mantak tenang mantak waas celak cipanona harita ngecelak. Sahati anjeun teh di mana? Cek eta wanoja teuing kunaon boga perasaan anu aneh ka jalma anu pernah ngirimkeun heotna cikeneh nu kabawa ku aku.
para mitra kaum dangu sadaya. Si Bedul anu terus lempang harita mapai-mapai jalan anu garegok tur leutik. Sasakapeung si Bedul sok acrog-acrogan lantaran beuki lila teh geuningan jalan anu dituju kumanehanana teh lain nuju ka Pilemuran tapi kalah nuju ka Pileweungan. Aduh, jika nama aing jauh kene ka pikampungan teh saban ieu mah jalan teh jigana ieu bakal ngaliwatkan pigunungan jeung tempat-tempat anu ararane ieu beda perjalanan teh sabab aing geus di dieu kene geus acrog-acrogan teu pararuguh. Aduh, Ceuk si Bedul harita bari ngaclog kana batu nu panggedena. Si Bedul dina batu harita lurat treret ningali tangah kaluhur. Si Bedul anu memang geus ngarasa panon poe asa beuki ieuh wae. aing namun molor di dieu jigana mangeunah ieu dina batu badag. Waduh haneut ieu batu teh ieu. Kapoe soalna mah tadi tuh da. Ceuk si Bedul harita bari gek diuk ningali cai anu herang ngagenclang dina balungan anu gede. Sarenge si Bedul nyerenge. Nu saterusna si Bedul harita lempang curut manehna ngaclog kana eta cai anu memang deet kur tiba semetu ur cai teh. Cai nu herang di bahanapna batu-batu anu raregok. Tapi jelas keur si Bedul karasa genah tur nikmatna karanan ngarasa cai anu memang dina ieu pitempatan teh cocok pikeun manehanana istirahat jeung mandi. Ngan kebrus wae tu si Bedul harita mandi jeung baju-bajuna sakabeh. Bari sakalian ngagosok manikot tenangna keranan. Saeutik oge teu boga rasa sieun jeung rasa hariwang si Bedul mah. Beda jeung urang-urang lamun teu kaop ningali solokan anu gede sok sieun anu sok sieun itu sok sieun teu pararuguh. Komo ieu aya di tengah leuweung tapi keur si Bedul sama sakali teu boga pikiran kadinya. Sabab hirupna leutik nepi ka dewasa teh aya di tengah leuweung anu ngaran Leuweung Tutupan Cikunir. Anu tangtuna si Bedul ningali leuweung anu biasa-biasa mah geus biasa we. Sabab lamun dibandingkeun jeung Leuweung Tutupan Cikunir, leuweungan anu memang geus dianggapna karamat ku para warga sakabehna. Eueuh saurang oge anu ngelol tur ngalantok ka Leuweung Cikunir komo bari jeung teu eueuh maksud anu nanaon mah. Sabab loba kajadian lamun anu asup ka Leuweung Cikunir, kajadian teh sok loba nu tinggal ngaran. Nu direweg maung, nu dipacok orai jeung sajabana. Tapi keur si Bedul anu sabapoena cicing di tileutik di Leuweung Cikunir, sasatoan justru siga anu wawuh tur ngarti naon pangucap si Bedul. Sanggeus beres kokojayan si Bedul harita naek, nu saterusna moyan, awakna meri asa genahna keranan lantaran panas teh encan lumput-lumput teuing. Masih kene aya haneutna sanajan panon poe geus rada ka belah kulon. Si Bedul harita tatangahan katingali ningali kalong anu ting gayabag abring-abringan jeung para baladna rek neangan hakaneun di kampung ieu ka kampung itu. Di leuweung ieu ka leuweung itu, ti guha itu ti ka guha ieu. Si Bedul nyerengeh seuri. Kenah jadi kalong mah euy. Bring ka ditu, bring ka dieu eueuh pikiran naon penting mah dina sungutna we engke peuting bakal menang hakaneun. Pasti menang can pernah teu meunang manehna mah. Saban peuting ikhtiar saban beurang molor. Bener. Ciciptaan pangeran mah euy. Sagala rupa teh geus dijabar-jabarkeun. Aduh. Si Bedul bari diuk bari jangunyar lamar. Sukuna dipencetan lain ku masalah nyeri teh ya. Ngan sok kitu we si Bedul mah adatna. Mun teu kitu nya gagaro kana bujur atawa kana sirah bari jeung teu atil oge. Panon poe anu beuki lila beuki surup ka belah kulon. Si Bedul anu wegah pikeun neruskeun di perjalanan. Kahiji si Bedul hayang nitenan eta pitempatan anu karasa genahna keranan sanajan ayana di tengah leuweung. Disebut leuweung da lain leuweung-leuweung teuing ngan pada aya walungan anu kacida gedena.
caina nepi ka seah, tapi anehna eta walungan teh sanajan gede oge caina teh henteu jero. Aya salah sahiji leuwih di eta walungan teh katingali ku si Bedul, leuwihna manikat Cidahejo nakeranan meureunan eta leuwih anu jero. Si Bedul harita nangtung dina batu. Aduh, nah aing mending hees di dieu atau mending ka kampung kitu di geus kadenge ku aing euy eta. Di kampung jika nama katingali ku aing tadi aya hayam kongkorongok sagala kadenge. Berarti tempatnya anu memang geus deukeut ka perkampungan ye. Ah, jika hayang nyobaan atuh aing lempang we di gancangan yo. Hayang ka kampung we nyobaan. Ceuk si Bedul harita. Barang keur kitu si Bedul katingali aya sababaraha urang jalma anu mamawa useup. Si Bedul cicing ningalikeun bari nagog ka jalma anu mamawa useup. Jika nama biasa nu sok aya nu sok tukang useup aya kana 5 anak ngabring da mungeun lamun sorangan atawa duaan mah. Daek sote lamun 5an abring-abringan lantaran aya batur pakukumaha. Eta kadengena meni recet we. Pajarkeun teh aya lauk silayung cenah kadengena teh. Nah, ya lauk silayung segala rupa. Hehe. Barang harita eta tukang nguseup nepi ka palebah deukeut si Bedul. Si Bedul anu keur nangtung dina batu harita nanya, "Kamarana, Mang?" Eta jalma nu 5an langsung ngorejat. Bari ting gurubug lantaran keur ngobrol anteng-anteng ujug-ujug aya nu nanya ka manehanana. Aduh. Aduh. Saha maneh? Ceuk eta jalma. Heh, tong sieun, Mang. Uing teh pugukeun neangan jalan ka lembur ka belah mana ieu teh? Eta jalma nu 5an si dipelong. Jadi mana teh ka lemuran? Nya, Mang, ka belah mana ieu teh jalan ayo? Aduh, ka lemuran mah jang da sabenerna mah jalan ti dieu mangan pedahnya. Lamun daek aprak-aprakan mah nya aya tinggal lempeng we ka ditu tuh. Tah eta nepina engkel ka lemur Cikonang jang. Ka lemur Cikonang, Mang? Nya. Oh, tunggu satu kitu mah Mang rek naon eta rek nguseup? Nya jang. Cenah bejana mah cenah daerah dieu sok aya silayung cenah. Silayung? Nya jang. Bala dieu teh sok aya silayung jang. Lauk anu badag nyata lauk emas nu kecida halusna jumlahna teh ya 4 cenah. Oh kitu. Eta si tukang nguseup ngajelaskeun bangun anu manikot centre na keranan. Manehna wani ngajelaskeun teh sabab-sabab kali manehna nguseup katingali aya lauk anu disebutkeun ku urang dinya mah disebutkeun silayung. Lauk beureum, lauk emas aya dina leuwih. Eta lauk teh siga nu leuneuk tapi rek dialah hese na keranan. Pas rek ditewak eueuh pernah salasa urangna harita nepi ka turun tapi lauk teh dak dumadak eueuh. Emangna eta teh wa leuwih teh jero mah? Teu jang ari jero mah eta teh leuwih teh. Paling oge samet dada teh leuwih teh jang. Oh kitu sugan teh leuwih teh jero atuh kade Mang bisi bahaya deui sugan teh jero tuh. Teu jang matak wani turun oge da geus apa urang dieu mah teu saban poe teu sirikna nguseup. Jadi geus apa lebah-lebahna mana nu pibahayaeun mana nu henteu tah eta mah leuwih eta mah sok dipalake ngojay malahan. Tapi aman teh Mang. Alhamdulillah jang aman. Ceuk si Mamang. Oh kitu mah tuh. Tapi aya lauk gedenya. Nya aya lauk gede teh ngaranna sok diaranan ku urang dieu mah silayung pedah laukna beureum jang meni alus na keranan tapi rek dialah teh hese teh. Geus mawa sair geus diabrak-abrak da lebar ku gedena. Tapi da eueuh jang aya diarah ngahaja-haja mah. Oh kitu Mang jadi penasaran uing oge. Iya batur rek milu mah. Ngan eueuh useup meureun. Bae mah nguseup mah aya batur we atuh. Oh iya atuh. Nu antukna si Bedul harita milu ka si Mamang anu 5an. Si Bedul hayang nyaksian nu mana nu disebutkeun lauk anu disebutkeun silayung ku para warga di dinya. Tekung si laleumpangna kabeh ngabring teh geus tepi kana sisi walungan. Anu mana eta walungan teh mangrupakeun
walungan anu kacida gedena tapi caina nongera kur katingali teh batu-batu na we anu taringgul sararea ajeng-ajengan kadang-kadang melipir kana tangkal awi anu aya di sisi walungan beras kahijit tempat anu memang eta teh liuh na keranan loba tatangkalan di sisina anu ngaroyom nyuhan kana eta leuwih ari leuwih teh teu sabaraha teuing gedena ngan pedah eta leuwih teh katingalina caina meni hejo aya kokolocoran saeutik anu nyurug kana eta leuwih tapi lain curug anu gede ngan pedah di sisi we anu mareber tapi lamun di sidik-sidik eta leuwih teh mantak genahna keranan. Oh di dieu mang nya jang di dieu eta maneh eta cik kadiekeun eta eupan tah soro salah saurangna harita mikeun eupan ka si Mamang anu nitenan eta walungan katingali eta walungan teh meni hejona keranan leuwih teh tapi sanajan hejo kitu ceuk si Mamang teh cenah jerona kur semet dada. Yakin mang itu cai teh jerona semet dada? Nya jang da lain kur Mamang unggul pernah ngojai di dieu teh mantak wani oge cai teh nepi tuh pelebah ditu tuh geuning tuh pelebah kokocoran teh eta mah rada jero laput teh si Rahmah da meureunnan pas kokocoran pisan. Nah kabelah ka dieuna mah kabeh geuh di jero jang di dinya hungkung we di jerona mah. Oh kitu mang tapi cai teh meni hejo mangnya. Nya cai mah meni hejo udah tepati ngocor pan hejo teh. Sedengkeun si Bedul harita ningali make tanaga make naon teh paningali batina gebeg si Bedul harita ngagebeg katingali ku si Bedul aya jalma anu keur kokoleaban dina eta walungan kek si Bedul di hatena ngomong sorangan aing ningali tangtungan jalman keur kakalayapan dina eta cai jelema atawa dendam eta teh kek si Bedul harita cengkat kamana jang moal ka mana-mana mang hayang ningali we Mamang yakin di teh aya lauk opat siki mang nya jang aya lauk opat siki susuganan we atuh jadi milik ieu da gede banget mun dihitung-hitung mah sigahna teh sagede angel lah kurang leuwih sagede angel teh lauk teh opat jang nu pernah babarengan ningali nengak we opat malukeun teh mah dibareureum aralus aduh si Bedul harita kerung barang disidik-sidik tetela eta teh geuningan katingali ku si Bedul aya wanoja anu keur ngararojai katingali buukna anu kot ngararumbay sawarena memang nengak katingali sedengkeun sababaraha urang tukang nguseup harita nunjuk kana pelebah tangtungan jelma anu katingalina ku si Bedul itu tuh si layung tuh maneh riweuhna keranan salah saurangna harita nuduhkeun yen manehna ningali si layung anu keur nenggak waktu anu memang encan poek-poek teuing lantaran encan magrib tangtu bisa katempo mana si layung mana henteu lantaran caina sanajan hejo ge memang eta teh herang. Wah bener si layung duh kumaha carana nya sedengkeun si Bedul ngarasa heran oh ceuk si Bedul teh eta nu ngaranna si layung teh mang jadi eta nu ngaran si layung teh mang nya jang eta kabehna teh opat tuh katingali dua nengak si Bedul nu saterusna diuk dina batu dina sisi walungan na sisi leuwih panona mencrong ka tempat anu memang beda aya hiji tangtungan anu keur diuk bangun anu keur bingung tur sedih ku aing mah katempona teh ieu teh jalema nah siluman lauk kitu atawa siluman anu ngageugeuh di walungan kitu mang kuing rek nanya ka mang di tempat ieu can pernah aya korban mang korban macan aya jang ngan anu sok ujug-ujug labuh mah pernah soalna kieu ti heula oge di ieu tempat teh aya lauk boda aya naon teh
nyaluk emas warna teh bodas di ala jang ari di ala teh aku tapi geus lila sih geus ting sabaraha tahun pas di ala teh dibawa ka imah nu saterus nama digoreng ta lauk teh aneh eta lauk teh sanggeus digoreng teh jang dikana piringkeun bet bisa hirup deui terus jalma nu ngalana teh gering jang peutingna pernah ngimpi yen tong coba-coba cenah ngaganggu ka kula cenah sabab kula ge teu ngaganggu ka maneh cenah kitu tati dinya teh pek we wenudaikeun ngusup di kabelah dieu jang jual ti mamang we pedah mamang ningali kabita pas ngaliwat aya lauk anu warna beureum anu ngenengak nya di bejaan jadi kitu tapi can pernah beunang ku mamang mah Kade mang emang naon kitu jang sabab kacirina kuing teh lain lauk. ulah sok ngahayal teh tarik-tarik teuing jang lah di mana-mana oge nya lauk mah lauk emang kacirina naon gitu Eta lauk anu opat teh mangrupakeun tangtungan awewe mang anu garilis ka Cidaeum. Si mamang jeung baladna harita ting rareret uting sarenge si bedul dianggap nak jalma anu memang heueuh lantaran ningali pakaian kawas kitu. Jang ujang teh kalembur are kalembur kepilemuran lin Mang rek kapilemburan uing teh tutup ka ditu we tu jalanna tuh tong ngaganggu lah aya teu ngartina naon mah ceuk si mamang rada keheul ka si bedul lantaran cik keneh nyebutkeun anu kumanehna katempo teh dina waktu harita eta teh mangrupakeun tangtungan awewe si bedul jung nangtung lantaran memang waktuna anu kabujeng seep